Ririungan orang karumpul mempeng deket hayu urang sosonoan mancakrama jeung babaturan urang silih tempas silih eledan moalilah jeung babaturan hiji wanci anu geus ditangtukeun bakal pisah bakal pajauh bakal mopohokeun katinang urang sapunyere pegat simpai bakal kasorang takdir ti Gusti Hyang Widi bakal kalakon urang rek pajauh urang rek paanglang mempeng deket hayu urang sosonoan ririungan orang karumpul mempeng deket hayu urang sosonoan cakrama jeung babaturan urang silih tempas silih eledan